Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun. Rabbana ighfir lana mimma la ya'lamun. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sabadana nyanggakeun tahiyatul islamiyah alamatul mubarakah langkung tipayun hayu ulang sanggakeun puji ka Allah Rabbul Izzati, puja ka Allah Azza wa Jalla, syukur ka Allah anu maha gopur. Shalawat miwah salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan alam Habib tertinggi paduka termulia nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipikah hormat para alim ulama, para zuama, para asatid wal asatidah, khususon sadayana pun guru anu hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji tapi tengirangan karena kahormat nasib kuring ka para mantena. Mudah-mudahan parantena sadayana masih aya dina kaayaan sehat wal afiat. Oke, mudah-mudahan marantena sadayana sing dipaoskeun yuswana, disoleh-solehahkeun putrana, oke diberkahkeun milik sareng rizkina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah min adyal wilayah ilal a'lal wilayah di ieu kampung Kuntul anu kusim kuring dipikah hormat oge ku Allah dimuliakeun. Punten ehona agenting.
Oge teu hilap para ibu-ibu sadayana anu pantos nampak hadir di majelis. Ujang-ujang anu karasep aya, neng-neng santriat anu garelis aya, ibu-ibu anu sararendeng kumaha dararama. Alhamdulillah. Apakah di tempat ini pada saat ini ada orang yang sedang galau? Apakah di tempat ini ada orang yang sedang boga hutang? Nah, boleh ditarik ke tangan. Apakah di tempat ini ada orang yang sedang tidak baik-baik saja? Mudah-mudahan anu galau mulih muludan manahna sing diwingahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh anu nuju teu gaduh cicis, mudah-mudahan ku Gusti Allah digampilkeun rezekina. Atuh anu nuju sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan ku Gusti Allah dipaparinan kabingahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu sadayana tumali waktos parantos sonten rupina simkuring bade teras wae ngabahas perkawis ayeuna teh nuju naon Bu? Maulid. Bade maulid. Terserah. Mun ceuk santri mah cenah maulud mah segatna naon nyai? Nyai masuk tawado guru bejaan ibu. Isi maaf. Ai maulid mah cenah teh segatna teh naon? Isim zaman. Ibu, kunaon meuni jarempli? Sakit geus dibagi pipiting. Kirang kene. Masya Allah. Bu, ibu, kurang tarik. Jadi ayeuna teh urang hadir di ieu tempat teh nuju ngarayakeun maulud. Mudah-mudahan barokahna ieu takziman wa takriman kana dipedalkeunana junjunan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma ti mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayu sateu acana supados urang kenging syafaat ti mantena urang shalawatilah. Nyai capek teu? Teu siap. Ibu-ibu ngawalernya teh kenging salek wae supados henteu tunggu. Siap Bu? Hei nyai gitu ya jawabna teh. Upami ibu-ibu walerna teh naon Bu? Ibu-ibu. Semangat siap? Semangat siang. Siap. Hai nyai. Yuk kita sholawat. Hai ibu-ibu. Yuk kita sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapat syafaat. Sholawat pada Nabi Muhammad agar kita
Kita sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapat syafaat. Sholawat pada Nabi Muhammad agar kita mendapat syafaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Tadi namun keren di mau keren pol. Bos mereka keren pol wae. Rausan teh Ibu. Ayam teh itu teh. Ah, jadi atuh ya naos nanya. Sakumaha tadi anu parantos kusik kuring dicarioskeun. Urang ayeuna teh nuju takziman wa takriman lamun ceuk urang pasir kuntul ya teh sanes maulud. Bu, ai mauludan teh berarti hartina teh lamun isim maf'ul mah nyata naon anu dilahirkeun. Saha ibu nu dilahirkeun teh? Wala ratu ece dasar lagi mau disatra. Saha ece anu dilahirkeun teh? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami maulid para ibu sadayana segatna isim zaman. Iraha dilahirkeunana Kanjeng Nabi? Iraha Bu? Dinten Kaping 12 Rabiul Awal. Tahun naon? Tahun gajah. Naon sababna make disebut tahun gajah Bu? Untuk tahun berapa gitunya? Nah, karena Kanjeng Nabi lahirna disebutkeun dina tahun gajah. Karena pada saat itu belum ada penamaan nama tahun, can aya ngaran tahun. Tah, upami ada kejadian-kejadian yang spektakuler, lamun aya nama viral, tah kakarek weh sok disebarkeun tahun anu. Tah kaleresan Bu 50 dinten sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun, Bu, aya pasukan anu dipimpin ku Raja saha Bu? Raja Abrohah. Anu para ibu sadaya nunggang nate nunggang naon Bu? Gajah. Bari gajah nate Bu seueurna 60.000 bayangkeun. Agungna gajah bari seueurna 60.000. Bade naon? Bade ngancurkeun Ka'bah. Nah, maka hoyong dihancurkeun Ka'bah sabab para ibu sadayana Abrohah teh sirik. Manehna tong ajeuna manehna we nyapunya. Manehna ngadamel para ibu sadayana lamun saur urang mah hiji puri. Cenah naha Ka'bah teh nya sakitu bentukna teu menarik tapi aneh menika seueur pengunjung. Nah, manehna teh Bu ngadamel lamun ceuk urang mah Bu ngadamel pamiknikan. Bangunan anu ditepes ku inten berlian. Pasti aya mah anu berkunjung teh bakal mengkol ka bangunan anu menang nyieun si Abrohah. Ibu, ternyata tetep wae anu ziarah teh anu darongkapna masih tetep ka mana Bu? Ka Ka'bah. Tah setelah eta manehna nyeri hate sirik para ibu sadayana. Da jelema sirik mah kitu. Lereseuh. Jelema sirik mah Bu sok alim ningali batur senang. Lamun ceuk baheula mah geuning SMS. Susah melihat orang lain senang atawa senang melihat orang lain susah. Itu para ibu sadayananya eta mah para ibu sadayana
si Abroha, Raja Abroha nyanak pasukan 60.000 gajah bade nyerang kana eta Ka'bah, tapi ku Allah ditulungan. Lungsur we surat nami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ku Allah diabadikeun dina surat dugi ka ayeuna tahun 2023 para istriku sadayana Ka'bah malah makin mudah-mudahan Bu urang sadayana sing ditakdirkeun ku Allah sing dinasibkeun tiasa ziarah ka tanah suci Mekah sareng Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong keur Ibu ziarah aratos teu acan kunaon gaduh tapi insya Allah para ibu sadayana upami tos dipanggil ku Gusti Allah mah bakal dimampukeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, saha anu dilahirkeun teh Bu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Kanjeng Nabi diutus ka alam dunia teh wa ma kami mutus ka anjeun Muhammad illa rahmatal lil alamin, kecuali kanggo jadi rahmat kanggo sadayana. Nabi sebelum nama para ibu sadayana Nabi Musa diutus ku Gusti Allah janten Rasul janten Nabi mung saukur sanegara nyaeta naon Bani Israil. Nabi Hud diutusna di negara mana di kaum mana ngan saukur di kaum Ad. Nabi Saleh diutus ku Gusti Allah di kaum mana di kaum Samud. Nabi Syuaib diutus di kaum mana para ibu sadayana mung di kaum Madian. Hanya Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk rahmatal lil alamin, untuk semua sa-alam dunia. Bangga teh. Bangga teh urang jadi umatna Bu. Bangga teu si ibu malah lulus wae. Cu are mambeula teu ka dieu. Make teu emang direk dimanggeun. Bangga teu cek. Aya semangat atuh bangga teu kirang tarik. Bangga. Sing saha jalma anu bingan, anu bangga para ibu sadayana dipimpin gaduh pemimpin jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah bakal kini syafaatul uzmati Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, nah jadinya upami urang gaduh putra pameget. Ibu gaduh putra pameget teu? Gaduh. Man walada lahu mauludun, sing saja anu gaduh putra pameget pasama tuluyan aranna eta si jalma bi Muhammadin kunami Muhammad. Hubbali kasau Rasul karena mereka cinta kalau kami wa tabarrukan bismi jeung karena ngalah barokah kana ngaran kami kana huwa wa mauludun fil jannah, maka eta jalmi indung bapakna sareng anu dilahirkeunana anu dipasihan Nabi Muhammad fil jannati, insyaallah bakal
Bani Israil. Ari Nabi Hud hilap kene. Ari Nabi Soleh saking. Tah para ibu saya kumargi Nabi urang mabuk ditugaskeun teh untuk seluruh alam. Kantos para ibu sadayana ge coba lamun urang misalna teh di piwaran midamel macul sakotak bu aya nu hiji deui di piwaran maculna 5 kotak tantu anu kudu nyiapkeun tanaga anu leuwih gedena anu mana anu 5 tah ari Nabi Musa mah mung Bani Israil, Nabi Hud mung kaum Ad, Nabi Soleh mung kaum naon para ibu sadayana poho deui Nabi Shu'aib mung kaum Madyan, Nabi Muhammad sadayana alam. Tangtos para ibu sadayana tenaga, pikiran, persiapan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad pasti para ibu sadayana langkung seueur. Leres Bu, kumaha buktosna? Buktosna para ibu sadayana ketika lahir Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan orang Mekah upami aya nu ngalahirkeun teh bu sok disusui nate para ibu sadayana ku istri-istri pedesaan ya. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad oge para ibu sadayana lahir ke alam dunia disusukeun teh ku saha bu Halimatus Sa'diyah. Tantos ieu teh para ibu sadayana tos terang. Naon sababna bu? Make kedah disusukeun kuno sanes. Sabab para ibu sadayana kaum urang Baduy, kaum Samad teh daerahna masih pedesaan. Upami saurang mah seperti kita di Pasir Tuntul, masih kene seueur pasawahan. Masih kene para ibu sadayana bahasa nate masih kene asli. Teu acan kacampuran ku bahasa logay. Teras para ibu sadayana dina adat tata krama masih pure kene, masih asli kene para ibu sadayana. Teras para ibu sadayana di Bani Sa'ad teh bu iklimna teh sangat panas sekali bu, gurun pasirna teh para ibu sadayana. Naon sababna? Kunaon make kedah dikadinyakeun? Sabab Rasulullah untuk mempersiapkan mental dohir sareng batin karena kapayuna Kanjeng Nabi bade dijadikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Leres teh bu? Bu, ibu, tos terang dongengna Halimatus Sa'diyah pangintennya. Acan anu atos wiosnya bosen moal. Bu, ketika Halimatus Sa'diyah Siti Halimatus Sa'diyah anu carogena teh namina upami telepatna Abu Haris gitunya. Eta teh istri anu sangat miskin, keluarga anu sangat miskin. Anjeunna gaduh 2 putra. Anu hiji masih dinenan. Pangna anjeunna berani hoyong menyusui putra-putra orang Mekah teh karena Siti Halimah Sa'diyah parantos ngalahir. Bu, ku miskin-miskina eta Halimatus Sa'diyah lamun ceuk urang mah bu. Mang sore isuk, tuang isuk henteu sore. Kitu. Badanna kering kerontang bu, began bu, jangkis bu. Tapi ari artis mah rarayan kitu eta teh. Lain dihaja jangkisna teh ku sabab keterbatasan, ku sabab kemiskinan. Bu, Halimatus Sa'diyah teh para ibu sadayana ngagaduhan hiji domba
bari ontana teh boga kolot. Bayangkeun Bu, ti kaum Sa'ad ka Mekah anu jarakna teh Bu henteu caket. Jauh bari mekal domba. Tadi maksudna jang bekal di perjalanan. Upami haus bantuan tak gitu atau si Uce mah ngalaloko lain upami haus meres naon nah asal balik ibu osok diperes nya osok bukan orok banyak ku orok lain ku bapakna ngan eta mah bapak nama sesana alhamdulillah sesana oge ku ya Allah budakna 2 tahun disusuan 2 tahun disapi bisa ari bapakna nepi ka 2 astagfirullah meni hese disapi sampai ka ompong tuh naon Allah oh ibu ya Allah hepe oke gitu deh hepe teh hepe bari jempe osok gitu cenah osok hoyong ke awet muda. Baca hoyong awet muda. Saur Dokter Aisyah dina YouTube para ibu sadayana. Apabila ibu-ibu menginginkan awet muda bukan kenyot tombak kakek heula. Kenyot bisa kuat deui tak mah ya Allah. Bibi hoyong teh. Ade lain kenyot. Hoyong kenceng bujur hoyong kenceng perut hoyong kenceng para ibu sadayana. Resepnya tidak lain dan tidak bukan adalah menyusui bapakna waktu paingan Adriana oh sok tara paingan para matu babari peot nyanyi paingan kencengnya atuh abi mau subuh ibu udah hayang awet aku udah bingung simpuling lamun peot ibu berenang disebut amu cantik aja kumaha berenangnya jadi kudu selalu cantik tah resepna nyusuan siap Ece bade moal gaduh kene calogen teu teu yeuh naon ke ngajerit ai si nyai cicing tutupan bang eta teraskeun ceu teraskeun dugi ka mana dieu teh usuan Ece mah ingetna kana eta tah ibu domba anu dicanak ku Halimatus Sa'diyah teh bu boro-boro aya susuan dan pupuk ibu parahna teu aya singkat cerita para ibu sadayana abring di negara di daerah Sa'ad bade milarian orok-orok anu bade disusu bu nu sanes maktos kararengan tinggal terakhir Halimatus Sa'diyah naon sababna terakhir atuh da leumpang bu ontana ge kecel gaspot para ibu sadayana bu nu sanes matos ngararais tos bade aruih deui tapi Siti Halimatus Sa'diyah mah buta acan keking anjeunna hampir putus asa bapak kumaha urang teh euy hadeui kitu aya orok anu sanes para ibu sadayana tah kumaha upami disusui ku abdi cenah saur Halimatus Sa'diyah teh ai nu boga orok teh ningali pangawakan Halimatus Sa'diyah boro-boro jeung nyusuan anak batur putrana oge henteu susuan lamun zaman ayeuna mah modern mese susu naon gini formula
Bu. Ari baik teh para ibu sadayana kalimat saja terputus asa milarian daripada sana Bu aya orang hiji deui saha nyaeta Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad ge eta teh tos seueur para ibu sadayana nu dongkap. Nanging ketika ibu-ibu anu bade menyusui naroskeun ieu teh Muhammad teh saha namana Abdullah aya keneh henteu naon yatim mun yatim mah ge kusaha mayarna abdi Bu aralimeun dasar jodoh beunangnya dari jodoh mah jorok kitu abdi ge Gusti mah kita mah kawinna gitu kemudian muslim astagfirullahaladzim enak gitu teh mata kalau kabogoh 3 tahun bobogohan jeung si Wawan kumpul dijodohkeun ka si Dewi gitu kita geus jodoh mereka mata ti muslimah maru kumpul tah aja nih dari curhat ieu tah gitu para ibu sadaya naon jadi kohode ini ka mana dicurhat tah jadi ka Nabi Muhammad alalimeun disusui ku Siti Halimah oge alalimeun Bu bismillah dongkap ka Siti Aminah ibu sawios teu disusui ku abdi Siti Aminah ge rada keruh para ibu sadayana kumaha tapi da teu aya deui sadayana atos mulih akhirnya Nabi Muhammad dicanda ku Siti Halimah Bu hello hai gitu hello Bu, akhirnya Nabi Muhammad dicana usaha Siti Halimatul Syahidiyah. Bu, ketika Nabi Muhammad mangkon bayi anu namina saha? Oh berarti si Oce fokus. Ketika Siti Halimatul Syahidiyah mangkon Nabi Muhammad, ibu susuna teh lamun urang dong kami macan suasa ini upami urang tos lami tadi susui di sok mana ya itulah pokoknya mah kalau lagunya ngomong kadang jadi liar jadi asal baru gitu kan kayak disabak kepada pada ibu sana jadi eta mah para ibu sarena nah ujung ser wedi nasusu teh ujug-ujug aya cai disusukeun para ibu sarena Nabi Muhammad teh belah kenca alim belah kenca teh alim das we disusukeun ka paling katuhuk nembe Bu Nabi Muhammad mah upami dipasihan susu paling katuhuk tetep we dipas di paling kenca alim naon sababna sabab ngagehan jang putrana Halimatu Sa'diyah anu tadi naon geuningan dina eta teh dina sok teh diatur ari pohon teh wa dhahara inda wiladatihi naon kayak kumaha teh khawariku wa ghoraibu ghaibiyah nah bukan apa community nang ngajawab aja mereka tes wa dhahara inda khawariku wa ghoraibu ghaibiyah sallallahu alaihi da Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingawitan dilahirkeun lagi seueur khawarikul adat naon khawarikul adat teh al umuru al mukhalifatu lil adat perkara-perkara anu nyulayaan kena kebiasaan. Ai goroib naon? Al umuru para ibu sana goroib mabu perkara anu aneh, anu aheng. Seueur anu aheng para ibu sana. Di mimiti lahir Bu di parajian anu usaha ku Siti Asia sareng
Siti Maria. Tah Siti Asia sareng Siti Maria ngalahirkeun Kanjeng Nabi, mungkin di surga nama kita teh jadi istrina Kanjeng Nabi Muhammad. Di surga teh mungkin teh. Kan aneh para ibu sadayananya. Bidadari para ibu sadayana kudongkapna Siti Asia sareng Siti Maria teh jadi kalungsur, mata kumina teh pinuh ku cahaya sababna sabab pinuh ku bidadari surga. Tah keanehan. Terus ketika dicanak ku Halimatus Sa'diyah Bu, singkat kata tos sababaraha tahun 2 tahun. Selama 2 tahun. Bu, nah Halimatus Sa'diyah teh jadi jadi sejahtera. Jadi sejahtera. Naon sababna? Onta anu tadina begang jadi mohon domba anu tadina gaya susuan jadi terus Bu, jalmi anu teu damang nu dicabak ku Kanjeng Nabi jadi jalma. Tah syariatna Halimatus Sa'diyah jadi sejahtera, rizkina jadi seueur, jadi berkah melimpah, jadi beunghar. Eta teh Bu, seueur anu lalandong ka Halimatus Sa'diyah. Dicabakeun panangan Nabi Muhammad teh damang atuh menurang mah ieu teh ngamplok beunang. Mending untuy eta mah ibu anu bade berobat. Tah syariatna Nabi kayak Halimatus Sa'diyah jadi sejahtera teh kitu. Hiji waktu Bu, panen Nabi Muhammad terus 2 tahun tadi dihimpun ka Siti Aminah. Tapi Siti Halimatus Sa'diyah teh jadi asa sedih bade dikantunkeun ku Kanjeng Nabi teh. Anjeunna ngolong ka Nabi Muhammad teh, Siti Aminah atuh mingkeun deui ka abi. Lantaran harita teh Bu aya wabah di Mekah teh. Upami Nabi Muhammad dicalingkeun di Mekah diri katepaan ku eta wabah. Akhirnya Nabi Muhammad ngiring deui ka Halimatus Sa'diyah. Bu, perlakuan Halimatus Sa'diyah sangat mengistimewakan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Anak-anak nama Bu ngangon domba. Jeung anehna teh Ibu, domba na Halimatus Sa'diyah mah aneh jadi mararontok. Atuh Ibu, domba tatangga teh Bu jadi mariruan. Lamun domba na anu Halimatus Sa'diyah kakaler nuturkeun kakaler. Tak kitu atuh cingki daun. Lamun domba Halimatus Sa'diyah diamanna ka kidul nuturkeun kawetan kakulon. Bu jadi berkah kanggo sadayana. Saur Nabi Muhammad teh ka Siti Halimah, Mama, Bunda, nah cenah ieu teh jadi seueur domba kieu. Saur Nabi Muhammad, cenah pan karena salira. Ibu atau abi teh hoyong atuh naon siga batur. Da pun Nabi Muhammad ditemenakeun ku Siti Halimah teh. Ulah naon, da pilih hideung meureunana para ibu sadayana. Abi teh hoyong naon atuh maksa Nabi Muhammad teh Bu. Akhirna ku sabab kumargi Nabi Muhammad maksa, akhirna Nabi Muhammad teh angkat we salam wargi sasusuan. Bu, barang kuih putra Halimatus Sa'diyah ditaros. Yeuh, masuk asana teh nya pamir telapat maneh. Yeuh masuk. Kumaha cenah eta teh Muhammad teh ngamona teh tiasa teu. Mama, ih abi mah. Basa Nabi Nasa Muhammad eta mah ngiring ngamon. Ih, araraneh mama naon kitu mah teh. Saban-saban tanu anu kadampal ku Nabi Muhammad jadi breng. Si naon juput teh jadi lagi. Malewat kana tatangkalan, ujug-ujug cingrung puyuh tatangkalan teh Bu. Ngahalormat ka Nabi Muhammad. Maraca salam, assalamualaikum malangkung ka gunung sami kitu Bu. Hiji waktu eta mah Bu Nabi Muhammad teh asup ka jurang.
di jero jurang teh aya meong, aya maung anu kacida galak. Tuh Muhammad abi mah rek kuy deui ku sieun aya meong. Saur saha? Wargi susuna Nabi Muhammad. Ai Nabi Muhammad mah keukeuh we papa. Eta mah para ieu sarena meong anu keur nyatuan teh ngalieur ka Nabi Muhammad. Ujug-ujug molotot para ibu sarena. Naon molotot teh? Bade nerkam, bade ngegeng, atau Nabi bade kumaha? Kalakah uduk-uduk para ibu sadaya. Nah kalakah siga anu sujud. Goler, nah goler bu masa karakter kenaan. Ngahormat ka Nabi Muhammad. Eta dulurna susuna Nabi Muhammad teh dulu diwartoskeun ka Halimatus Sa'diyah. Nya berarti ieu mah budak teh lain sembarangan. Dan kejadian waktu Nabi dibelah teh tah didinya Halimatus Sa'diyah sangat ringrang sieun ayana naon anu matak dilakakeun ka dirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu sok putra urang bu matah naon nyai kudu barartah di pasar. Urang teh digudung dipersiapkeun jam masa depan urang. Nyai ieu geus kawin teh lain ngeunah. Bulan madu namangan bulan ngan sabulan 2 bulan kata tahun madu aya teh. Ai madu abis itu. Tah abis nama kawin teh ngan babaraha bulan sia teh nyai kudu nyaho mah. Kaditu nama ya Allah. Jawabanna ya kawin. Lamun teu digodongkeun di pasantren mah para ibu sadaya ibu salah. Heeh. Masya Allah, komo di masyarakat mah rupa. Nonyi? Rupa. Sopu di pasantren mah para ibu sadayana murang kali murang di bumi wani teu nganyaram ngorek HP. Wantun teu Bu. Bisa dicarekeun teu di bumi? Bisa dicarekeun teu? Di pasantren mah nyai nyanak HP teu ka pasantren. Coba lamun urang hirup nyepeng wae HP hayo we tiktokan. Kira-kirana urang bakal boga pangarti mah. Masya Allah ayeuna teh keur riweuh baheula BBM. BBM eueuh ganti kunaon? WhatsApp teu aya WhatsApp aya keneh ngan datang deui naon? TikTokan. Astagfirullah Gusti ayeuna mah TikTokan teh di jogedan. Baheula mah di lebuan. Jalon tinari abi sok naong TikTok itu Gusti meuli jararoge aya eta mah nya pamajikanna mah joget dina TikTokan teh cek salakina teh kieu sia. Nyai maneh mah ari TikTokan goyang-goyang eta bujur sia maneh mah cenah ari dina kasur ngajepak siga mayit. Naon nyai seueur? Jadi kudu sesuai dengan kasur jeung TikTokan teh para ibu sadaya. Masya Allah, tantangan hidup di masyarakat begitu tajam. Tah makana ibu gaduh putra teh pasantren. Sok yeuh di dieu. Di pondok pesantren khususna kamu urang dieu Pasir Kuntul. Jawahirul Mahmudiyah. Cabang Al-Muslihu 1 insyaallah program sagala rupina sami sareng Al-Muslihu 1 para ibu sarena tong sieun ibu pasantren teh cenah madesu teh naon masa depan suram. Da ibu mah dina otakna teh disetting teh anak teh sina gawe pabrik. Ai gawe pabrik ibu gajina sabaraha bulan sakali? Sakali sabulan ai ibu balik go 1 jam sekali aya cair. Mending sabulan sakali mending sajam cair. Komo abi mah ecel ya Allah. Alhamdulillah sagaduh caroge oge da sok barokah ari kurang mah.
sugan garuk sawah sampai becek sumpah teu. Tapi abi mah teu ringrang, jarang meuli beas teh naon sih? Unggal balik muludan teh di bahanan beas. Gitu deui kamari di Sumedang di bahanan 25 kilo gitu. Terus kamari di mana teh? Pokok deui di Cipanas mah kudu deui sayur 3 karung para sadayana. Pasihan 15 kilo. Teuing mah di dieu. Main tahu ini mah teu dibere oge. Gitu para ibu sadayananya, mata dahara rusuk kanana. Ibu putra-putrana pasantrenkeun bade. Insya Allah. Keun wae tok sieun budu, keun wae abdi ge bisa pidato kieu teh rada budu geuceul. Nya, tah itu Bu, mudah-mudahan ibu sadayana urang ngabahas Bu, ngabahas sirah nabawiyah eta teh minta timil maulid di tina sapalina ngagungkeunana naon lahirna Kanjeng Nabi. Man azzama maulidi kuntu syafihan sing sadaya ngagungkeun kana hari kelahiran kami, maka kami insya Allah bakal nyapaatan. Amin. Ibu hoyong tuh kenging syafaan. Hoyong. Hoyong. Cing tarik atuh. Urang nyanyi geus, urang sholawat deui siap Bu? Siap Bu, siap? Tapi kedah sholawat sadayana. Siap nih? Jika jika ingin bersama Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Jika ingin selamat nanti dapat syafaat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Sadayana Allah
Jadi itu skenario dari Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mental Kanjeng Nabi dohir dan batin magina Kanjeng Nabi dititipkeun di kaum sanata. Ibu sadayana urang nyai teu kenging kabita barudak sakola mah meuni bararegas nya ceuk. Leres kan? Bari bawas di barucen buka kabogohna teh. Nyai gaduh kabogoh acan. Nah gelis-gelis jalan dulu. Di antosan panginten memang dijodohkeun. Bumi senang. Siap dijodohkeun. Ngeunah dijodohkeun mah ih. Pokona gitu. Jantan untuk mempersiapkan mental. Coba Bu, baru teh leuweung aya namanya rata-rata nu sakola teh Bu para ranjang. Tapi sok aya deui keneh anu acukna teh sakari. Ih, ya Allah di kota-kota besar mah Bu, geus pono ieu na teh Bu sakieu. Atuh katingali bujalna teh masyaallah. Ih, pokona mah Ibu ala lancur akhlak ayeuna mah budak nya. Nauzubillahi min zamane zaman hancur. Jawaban jujur. Siap. Zamane zaman hancur. Nyieun androkeun teu diukur. Amakena apa luhur. Dahayangeun katingali. Bujur. Belah dieu bujur, belah dieu tutur. Ece bari naon atuh ieu teh? Rek tuwur rek bujur. Silakan sok atuh wihadi. Ngajawabna kudu tali. Zamane zaman nyieun androkeun teu diukur. Amakena apa luhur. Dahayangeun katingali. Alhamdulillah. Nuhun eta Ibu bajuna ponok. Atuh da Bu ari katingali-tingali teh mah para ibu sadayana nya. Masya Allah lalaki kita tuh jadi berembentang. Akhirnya Bu baru dak itu anu sakolana bebas. Ini di bumi mah sakola tapi dongkap nama kamu ke kalakang para sea gini kamari urang citu cibeber. Kalah tahu urang. Ting parbut awek ting parbut naon kali. Gusti aya nu disiksa ca geuningannya nauzubillahi min. Bu istri Allah kalakang parabola, parawan bobol. Aduh, kawin kari oge 4 bulan geus ngais orok. Puntuan zamane zaman. Ancur we hayo edan. Sok edan ayeuna mah ganti ulah ancur bae. Zamane zaman edan. Loba orok eueuh bapaan. Kawin kare 4 bulan. Geus ngais orok nuhun. Sakali deui zamane zaman edan. Loba budak eueuh bapaan. Kawin kare 4 bulan. Tos ngais orok anuhun. Naudzubillahi min. Rios urang mah pasantren penjara lagi penjara mah. Paling banter kieu hareureuna teh Bu, budak pasantren mah ya Allah. Heureuna ge Bu make el. Kieu cenah. Pasantren teh pan sok susulatan nih nah berijak teh. Kapangalapan. Ya Allah pagi teh aku da pangkalan mah teh paling sareungan untung teu beunang buka amanan teh. Kieu cenah. Hei, apa bedanya kamu dengan ilmu nahwu? Naon? Terang teh. Kalau ilmu nahwu musingin, kalau kamu bikin salting. Paling gitu Ibu. Kuruina teh. Atau gitu, hei. Bari api-api ke narkib sok kan masuk ke narkib di pamaugat aya keneh ke narkib tuh narkib. Oh iya mantu. Ih, waktu aya karunya. Jangan nabi mah resep. Paling resep paling semangat kamu malam Senin naon sababna narkib. Mana ieu kabogoh ieu teh mana narkib. Oh. Untungnya hari tadi tekan pangikut keamanan sih. Hei. Naon deui pohon deui.
Bu, hei senang. Apa beda cenah? Kalau kamu pil madi, kalau pil madi itu masa lalu, cenah. Kalau pil modern itu kamu, paling itu santri apa itu Serena? Jurumia, jujur, aku rindu padanya. Itu hungkul para ibu sadayana tuh kiranya bu. Matak insya Allah anu mas santren mah bakal diraksa. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Sing jalani putra putri anu soleh saya. Amin. Putra putra ibu sadayana sing soleh soleha. Amin. Anu malah santrena, anu sakolana sing kenging ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin.
saling sitikanya sareng wargi khususna oge sareng jalmi-jalmi anu sanes. Kaompatan naon Bu? Ngamalkeun ilmu. Insyaallah upami tos garing ilmu mah hirup teh bakal moal semaumu. Leres Bu? Leres, alhamdulillah. Jadi gitu para ibu sadayana, intina untuk mencetak generasi yang hebat, generasi yang kuat para ibu sadayana Bu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Rasulullah oge Bu anu gaduh tamena malaikat Jibril langsung dituntun ku Allah Bu bersakit-sakit dahulu pantenang upami urang. Bu ngadamu ke Rasulullah hirup naksenang. Ngadamu ke. Pernah ke ibu upami lapar orang sampai ngaganjel perut pernah ke. Rasulullah mah upami perut upami lapar Bu sanes tuang tapi kalakan ngaganjel batu. Padahal para ibu saya lamun gunung bisa dijadikan emas obyek biasa tapi no Rasulullah mah alim. Ya, jadi itulah sifat tauladan anu kedah kurang diteladani. Amin. Ya Allah ya Allah. Amin. Sakali deui Bu, mudah-mudahan putra putri urang sing soleh. Amin. Ya Allah ya Allah. Upina para ibu sadayana carios saksi kuring di cikampung sakitu wae. Mudah-mudahan sing agung manfaatna Bu. Kanjeng Nabi nonton tapak talajangna mudah-mudahan kurang sing tiasa nuturkeunana. Amin ya Allah. Hoyong kenging syafaat urang kada sering maca sholawat. Pina sakitu bae para ibu sadayana mangga urang tutup wae kudu tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi